Kamari pan keur hajat teh meureun, badannya kan jadi panitia. Gajihan meureun kemarin. Ini gajinya cek aku dedinya hak urang dicarekel eueuh. Cara keluar teh kabagean. Maksudna kumaha maksudnya kumaha? Sugan kaingetan ka urang. Aduh aing besok nyablak gitu. Maksudnya naon ieu teh? Parkir masih tunggu balik bisi ewon. Maksudnya pernah teu ngilu tugas memadamkeun kahuruan gitu. Encan. Nah mobil pernah sugan gawe pernah nangkel pernah nangkel na mobil maksudnya nangkel teh ngenekan teh nangkel milu wajib ada. Mantep tong dicopot yang suka. Oleh di seni, oleh dia mulai salah, oleh dia ono kan. Pernah rapat tuh jeung ding sagap beringan gitu. Gitu. Mana namanya kecil. Oh. Pernah gawe jeung maneh? Mana? Di Jakarta. Kan licik wae nya teh Mang Diding nya. Kan main sekolah SMA. Oh. Ini tadi. Tadi licikan pada. Nah gitu pagawean teh ceuk baralik. Pagawean ajak-ajak sekolah baralik. Di bulan wae baik kabeh. Ini suka ada bangunan ya? Jadi jeung gini. Terus kumaha Manor namanya nomor. Bosol ada dengan kareo. Bangunan itu batu. Gageun aja. Nya nih mah ditonggo adapeun awi teh baheula. Poe aturan pindah tatapakan teh atuh di tengkas jin. Ari lu bingung yang eta yang tempat parkir. Kos tatapakan di dieu abe kudu menyenter tengahnya. Kita kayu teh di sisi. Kabeh di sisi. Mangluman we cilik ikan. Aduh. Padahal mah turunan Mang Diding teh jago. Bapakna mah? Sare bapak teh? Ya. Oh. Halus badminton nama gitu ge. Wes, backhand nya. Mang heueuh. Man juara kabupaten heula. Tahunna bae nya teh. Hayo atuh ulah kecuas-kecuis gitu sing jelas. Tuh. Bener Dari kamar. aya itu anu yang dicantum. Kamari pan keur hajat teh meureun, badannya kan jadi panitia. Gajihan meureun kamari. Ini gajinya cek aku dedinya hak urang dicarekel eueuh. Cara keluar teh kabagean. Maksudna kumaha maksudnya kumaha? Sugan kaingetan ka urang. Aduh aing besok nyablak gitu. Maksudnya naon ieu teh? Parkir masih tunggu balik bisi ewon. Oh, teu nyalahkeun kau. Teu bagian geus ewon. Ulah di kok ka mana? Bagian urang. Parkir ke mana? Bingung. Urang Wiwik. aduh cete ye jatah loba ye. Oh ngamber bari tinggalkeun. Modal rongsok meureun gocap. Menang rongsok. Oh benar. Oh, berarti eta ganti parkir teh atuh. Atunya ho. Dibere gocap. Jadi cepet. Hah? Parkir saat. Di mana? Duit parkir. Duit parkir teh indah ieu. Jadi pasti penterasaan bisa. Teu dirasaan. Nyalahkeun ka aing. Di wadahan aduh ceun di bak kamar. Ngagerwan mun lempok Asa lomba motor ya. lo motor loba. Pabelit motor ge. Oh Sinjai Pak Gede, oh Sinjai. Sinjai, heeh. Warung teu Lain teh ingeteun deui kumaha teh. Pernah tadi ingat ge. Hayang nanyakeun naon ti kamarinya. Heeh, ieu mah jalanannya jalan. baru inget keneh nya. Jalanan. Nyakal aing nanyakeun. Nu nanyakeun itu. Bah jangan duit parkir kabagian tuh henteu cing teh Bu. Cuk saha teh? Oh si ibu. Cuk buka hajat. Oh. Ais ku saha tuh. Saya pakai jajan. Ya bener halus. Emang bade pernah gawe di dinya? Alhamdulillah. Oh. Ngeuliwat teh unggul. Alhamdulillah.
Berarti nyata ngajak namanya yang ambil. Aing ngahulkeun hatong jam sabaraha di dinya? Jam 7. Heeh, lamanya bener heeh. Hatong pun. Kan di kota lieu. Tapi kan ya. Jam 7, jam 4, Papa because. jam 10. Betul. Kadang sok dipake mun puasa mah nya sok dipake imsak aja yang buka teh. Gitu nya padahal nya nu digoes nya. Itu di Tombol. Oh, berarti geus ku motor we. Ari di damkar pernah gawe damkar? Blambir teuing, madam. Pernah jadi baji di Teh jadi. Itu jadi. Angkatan pertama deh tah. Oh, pernah dinya? Jujun si Jana aku panai teh harita. Heeh. Ukat Anjir, Abdi opat segala lah. dicabak geuning. pikir-pikir lama letik citu nempo ieu gede mah kuat saya. Kalau Sok bawa dah nya. ke bawah tar. Ini main jujun nunggu nasi. Oh, nu jelas mah tapi pernah gitu. Ya alhamdulillah jujun mina. Seberapa tahun? Ini sakeudeung. 2 poe? Sakedeungna 2 poe ya. Aya 2 poe. Maksudnya pernah teu ngilu tugas memadamkeun kahuruan gitu. Encan. Keluar HP lu. Kahuruan hate. Bener nya. Ini teu dianggap lain bantrak-bantrakeun pengalaman Barade mah. Luar biasa. Nah, mobil pernah sugan. Gawe Pernah mobil. nangkel. Pernah nangkel sama mobil. Maksudnya nangkel teh ngenekan. Teh nangkel milu wajib badak. Jejjer noplet. Oh, ternyata memang gitu benar. Pokoknya panjang teh Panjang jarang. noplet. Padahal apa Pak tukang di tukang patona. Tahun genep 4 teh nih mobil eta jajak bah jadi. Oplet. Gede sebenarnya Pak. Iya. Nah, geraknya masih kayak batu bara dagen bah. Bener. Mobil jajak teh ngan hiji-hijina nih. Budak ieu mah can araya menurutnya. Kan. Emang berapa tahun kita kalau tahun genep 4 teh? Berapa tahun? Jangan iya. Ada di sana itu. 55 tapi genep 4 8 tahun. 8 tahun. Oh. Pengalaman Jakartaan gitu maksudnya. Tuh. Oh, berarti sakedeung na mobil mah nya. Ini timbang nangkel. Nangkel.